jangan balik-balik. Gak ada doang aing jajan. Aing pusing you. Karena aing bisa beli mobil Pajero. Si mah ada salaman banget tuh aing ka ditu ah. Salam dah, salam baik. Pusing juga aing boga duit. Dan naik di dajak ko aing sih ya. Bener aing ha? Serius. Di dukun doang, kajin. Oh, ejo. Bener ya. Siap, dukun aja kayu. Ayo. Bener ya, serius. Ayo. Ayo. Berangkat ya. Undangan loba. Panas deh. Udah kau lewat desa potong-potong aja. Suku hau kapanasan. Hai ngopi bingung. Duit 2.000 sisa undangan yuk. Menang mau lipat beli kopi ya. Tuh. Kopi. Kopi. Aku maha. Ah. Suara lupa. Aduh. Aing pindah bae ka lah. Sieun. Pindah dia. Bi, Beli softtek saparapat. mau soptek saparapat. Ayo gua bi. Nah, soptek. Softtek mah saparapat. Aya gula, aya saparapat soptek. Ikajen lah orang mau saparapat bae softtek. Saparapat, lu mah tuh saja. Saparapat aja soptek paling mah baraha. Dengan 2000 kajen saparapat bae. Itu si Amoy pun pakai karset. Pakai Uber ya mah. Moy. Naon sih? Sebelum buru amat lempang ke mana? Naon tah urusan aing? Saya nyameureun nu kureta nu aing nembak ka sia teh nyameureun. Naon deui pan aing geus ngomong embung sia mah jore butut sakideung suku ge hauk boga duit deui. Cuma aing pengorbanan sirah botak tuh meh hayang kadeu kaset. Boga eta sila sia botak nangka bae jore. Oh, itu mah jadi tuh kopi. Non bi ribet. Ribet bi, pusing bi, Pusing. Tuh. Jadi mah jadi ya. Mau jadi bi, tuh gara-gara bibi tuh, cewek orang kabur bi. Atuh kajen itu udah kan itu. Orang ini telah bilang. Beneran tuh aya si Ela itu tuh. Kadieu lagi sakedeung. Nah, kebeneran ya si Neng. Aku kemarin pengen incar, asalnya berubah pikiran asalnya ya. Ayo naon Neng? Kadieulan geus, kedeung. Naon si Neng, naon? Teu aya perlu besok kedeung. Perlu naon? Minta tolong, Neng berubah pikiran ya? Teu, ilu neng beyu sakedeung ka tukang. Ayo. Mantap ya. Kan ka dia tuh Neng. Naon ka dia? Arek minta tolong pangacetkeun kana kotok abah kieu. Kotokna soalna teu betaheun, goreng meureun kana kotokna. Mun dicet kan bagus Terus Neng udah kemana? Neng aya perlu gerak arek lain cowoknya. Oh no. Selamat atuh Neng, kita ngecet. Tuh Ieu ganteng. kosna nya. Ngajakan ieu. Atunya. KBB katanya. Teu nuhun. Oh, Neng. Ya ada ieu. Aing mah nya berubah pikiran. Nanti aing di tengah cek kandang kotok. Aing hayang ngadong ke cewek ngagerokan aing. Daek teh aing koeng gawean lah. Ngeburik jasa ya kandang kotok. Puluhan tahun ya sana. Tengah arti aing kieu carana. Pokona aing kudu neangan panangkal ya. Tahun teh dukun ya. Nu sakti sampai nya nebeunang ku aing. Tengah arti aing. Ya kunaon teh gawe? Kunaon? Kan urang teh keur kamari kan ngalamar jadi ieu non si Abri. Ngeul, kan sebogel ya. Nya gitu botakan. Si kunaon teh gawe? Si gara-gara teu bisa bacanya. Mana urang bisa gawe. Bosan jasa di mah pengangguran. Aing aya tuh. Naon? Dukun, tapak. Di mana sih? Aya, ayo. Itu. Nah, itu. Jadi kajian pusing ge. Aing ngarokok mah pelem ya, kamu sabar ngising mah. Mantap, nikmat.
Ketampok. Oh, mbak ya. Rusing aing Jo, ya doh. Baru sih kucing kenapa tuh? Cewek yang ditolak Jo. Itu gampang tau nggak? Kumaha Jo ya? Aing bawa ke baturan ya. Jauh Baturan, Jo? doang. Ayah beda itu. Bisa jeung ka cewek bisa. Bisa, bodoh kuna tokir gitu nggak? Asli tau nggak? Mujarab. Kuari lah ayo buru-buru lah. Kedua waktu dukunanya ke tadi kemana meren? Dangdanan di Luna. Ayo sayo. Ayo, siap. Tayangan kurang. Jadi, ya. Serius kayaknya. Oh, ayo. Boy, sini ke kamar anak. Ini adukun. Depan tuh adukun. Jangan pegawaian nih. Bangkong. Ayo tuh bareng. Ayo dok. Ayo perlu soalnya jangan harga diri. Oke, Oh, perlu yuk. Sekarang dukunnya tuh mana? Tuh. Nah itu sumber kan. Bah, punten bah. Enon. Terus mangga dari yuk. Kurang mau baturan ya? Yuk, enon dah. Iya bah, orang tadi yang pegawaian. Orang pengangguran be di imah. Kumaha orang yang gawe ya. Ganti lo saya tamat. Jadi. Orang yang gak cewek bah. Kumacaran ya. Mantrana eueuh. Ayo. Naon coba? Yang. Hayang atuh. Tahu bulat digoreng dadakan. Gopean. Mantap coy. Ke situ bah, percaya orang. Situ percayanya. Oh, mana buktina? Yo, tatangkalannya bisa oyak. Anjay. Ih, oh bah, kayak gitu mah. Oh tuh bah, kurang pakainya. Dukun anjay. Oh bah, kurang. Sekarang langsung ini nya. Ayo, Pak. Kurang pakai ya nya. Kurang pakai bahnya. Di mana tempat dukun? Ayah, tenang bae di ruyuk ya dukuna tuh. Tidak aku dukun di Ruyu. Nyana menjaga dukuna tuh, dukuna tidak bae tadi itu. Ayo tuh, ayo tuh sampai. Ayo, nyana ayah tuh ke dia bae tuh. Permisi Mbah. Non, dia keren dia. Memang gak Mbah diuknya? Jadi kieu Mbah. Urang ka dieu ge bogoh ka awewe, tapi teu deket beunang Mbah. Kumaha Mbah? Hayang. Hayang Mbah, tapi boga duitna 2000 Mbah ye. Aja. Kajeun. Cekelelat. Ayo. Hanya ho kumaha tah Mbah? Tahu bulat digoreng dadakan gopean. Sakitu. Eta mantrana Mbah. Ya, duitna kurang dibikeunnya. 2000 doang Mbah. 2000 amat. Geus kajin 2000 bae. Cepat atuh. Oh Mbah, 2000 na. Segera. Nun Mbahnya. Yan. Ayo. Ayo, Ini onnya Bah. Aduh, hampura ya Bah ya. Aduh. Mbahnya. Gede kamu ya. Tuh, Mbah. kurang, Mbah. Nah, 2000 amat ya. Aing menang duitna. Sial amat. Imah, yang muli kau lagi. Kurang. Tuh bisa mobil pajar atuh. Mabus ya tala. Lumayan aing menang duit sakige. Aing kerasa amat gigi cuma jalan tuh jadi duit. Kawe duit. Amat aing. Nah, beneran teh si Amoy. Koeng jajal nang di dukun tadi mantrana. Ih, ka diri bae. Geus encan ngechatna. Geus atuh Neng. Nuhun atuh. Tadi aing kita ngechat sial amat. Parete ieu lah. Aing mumpung aya mau di dieu aing ngajajal ieu mantrana. Tahu bulat digoreng dadakan. Mantap coy. Aku naon sih ngomong sorangan. Emang Neng teu ngarasana naon? Cek urang keur bete. Keur bete? Oh, terjadi jalan. Jadi jalan ayo tuh. Ya abe yuk. Ih, semua ke kalsul bararete. Ngomong sekali. Awas. Ayo wi. Awas gitu, awas. Awas ya. Kan ngagalakan itu. Ih, kebenaran Neng Amoy. Kenapa Neng? Datang deui, hiji datang deui. Pan ngaranna ge bogoh Neng, atuh kudu disampeurkeun. Nek naon sih ka dieu? Ih, seribu. Ki cewek galakena Pak. Dasar Neng. Tahu bulat digoreng dadakan.
Gopean. Mantap coy. Aja orang tahu kuari. Dip. Emang neng ngerasakan apa gitu? Senang na tuh, ulang kan karena kesel. Terus kumaha ayeuna? Nuna, Neng bungkan apa jeung urang? sembung. Mana yang mau burik, mung, tahu. Emang. Korban jasa ya jeung Terus kan neng. itu mentak dibaluk sendal dia. Muas ya. Atang bae deui. Paruguh tuh. Hari sia BGT keur naon? Weh, Pok. Udah kemana sih, Pok? Rapi amat. Aing rungsing aya dengan dukun yo. Kunaon emang? Aing minta jeung ka awe ka dukun terek terima kene bae. Aing sarua, Pok. Kumacarana ieu kudu beunang ya dukun. Geus tangan mah urang kuari lah. Di mana nya kuari? Karena itu asana, Pok. Aing kan itu urang tangan lah. Ayo. Beres dukun kawinnya ke dukun. Aing dulu bohong. Yo, hasil kali jawab menang 2.000 doang. 2.000 doang. Iya tuh, kumaha tuh? Mau tahu banget aja. Boleh. Tulah tahu goreng tuh. Tahu nana tuh jo. Itu udah ompong aing, karena teh bulat semua aing. Jaga ompong kan. Sama-sama ompong jo. Kajian lah, gua mereka situ aing. Ayo mau SP lah. Ayo, Mana? baru. Menang pegawai kan? Nah, nang tikar kamar nyampe kuari kan menang kene we. Dukun sia teu manjur meureun. Aing teh menang ti bejo. Rumah nyampe kuari aing. Kan menang pegawai kene bae. Rieu aing. Kebenaran saya di dari yo. Aing siap kok. Nah, budak keduaan kok. Tanya beng dulu siapa kita tanya Pak. Kan menang pegawai kan? Dia hujan tikar kamar nyampe kuari. Cuma meureun bakong. Dukunan nipu mah. Kuna kemana kuari kira-kira? Menang ti bejo, menang ti bejo. Kan dua-duana tah. Jangan deh ulah. Aing teu ngarti yo. Orang meureun tah. Ya ada ruangan. Cewek teu beunang beunang. Diu, resa sih nya tuh. Ang sangkem yuk. Ayo buraga. Mana ayo. Ya lo yang dulu. Ayo ke mana? Siapa?